Nen, ini kunaon ciga nu keur bahagia keur bunga gitu. Goblok mah jangan kieu keur bahagia. Atuh ari sia kunaon atuh nyeri muntul lain. Lain aing dicabok tuh si ibu itu tuh tukang gorengan di sisi jalan belah gitu tuh. Nah, makin dicabok. Meureun sia maneh mah jajan gorengannya. Dari maji sama ada 5 ngaku hijinya sok. Lain kieu atuh teu yeuh ceritana teh nya yeuh. Pan ecek batur teh itu teh pedagang kaki 5. Terus urang teh mikir, nah pedagang aya ku loba-loba teuing kakina aya 5. Daripada penasaran Terus enggo sih urang teh si celana androk anu si ibu gorengan eta teh disingsatkeun. Tapi dah kuku ini kaki nama aya 2. Kagak aing dicabok. aja. Emang asal geus di mana gigi sepatu? Eta tidinya tah geus ngobrol jeung nu burung. Jeung nu burung. Ari si Asok dulu namanya. Aya si Bokon tanyakeun ah. Par, ari si Asok dia tuh naon nu lompatan? What are you hand to hand? Si Muan hand to hand. Ari si aku naon? Wan hand. Ari maneh ya rengekeun. Ari si Aso kunaon nu lompatan bari jeung ngalaan sapatu. For you ari said. Wah, ini baik. For you ari baik. For you. Ai Tuhan hai Tuhan hai. Ya si Aso ini ngalaan sapatu. Goblok jadi ngerudak aing. Aja. Mana ajar? Nun Kunaon pangantet ajar? Luman lamun. cing rasel. Bararete teh da. Jol kesel. Kesel kunaon atuh? Gerak puting teh pertama teh gagal eta mah. Gagal. Nah, bisa gagal. Meureun salakina capeun geus hajat atuh kamari meureunnan. Lain dan tuh capeun pan penting teh geus janjian jeung urang teh geus mararandinya urang teh jeung salaki teh teu dicipta-ciptakeun ku urang teh siap-siap teu capeun nen ngan pedah kieu pan urang teh babaturan aya nu ngado celana cangcut celana jero nya tah anu ciga orang barat geuning men nu tengahna teh bolong gitu urang teh dipake penting teh. Oh, celana jero anu disebut nate setring gitu geuningan. Tah lain? Lain setring mana di string sate mana masuk ngerakun ngomong tuh salah tarik deh. Wadah atuh, urang mah orang Sunda atuh geus urang Barat. Balela. Heueuh tah penting teh dipake ku eta teh nya. Ari pas dibuka ku salaki teh nen. Ngejol istighfar salaki teh astagfirullahaladzim cenah kitu. Jual istighfar. Nah, istighfar. Cenah pajarkeun teh kieu. Nda cenah ari nda eta kunaon cenah rek malam pertama teh make celana kohok cenah. Atuh udah geus rupa-rupa wae mah. Os orang barat wae atuh make anu kitu. Nyaho. Salaki ge reuaseun nu kitu mah. Sia perlu lain kada kata sia sarikeun. Anja.
jajan. Ayo atuh, korek ngajak jalan-jalan. Mereka tuh neng, sedang ngomongin bawa gitu ningan. Buru atuh urang ka pasar mam teh yang beli bakso jeung arum manis. Ya Allah, jika nih bisa jajan teh, anu minta dijajan. Ih, loba-loba tuh jajan mah, duit beak. Ya kan bae atuh, mending keneh eneng loba jajan daripada AA loba ngabohong. Anjay. Iya, rasa kieu aing mah main game teh. Popon, kenaon? Keur main game atuh. Mana main game wae. Bae. Di onang tuh ku si RT. Apan si anak si RT teh si Elis teh arek kawin. Si onang itu Nah, eta mah teh, eta bubun. sampai bubun. Ya ondang atuh, Ceu. Emang kumaha kitu? Heeh, kemot ieu. Barengnya jeung Ece. Kaunangan anak bareng. Barengnya Ceu Popon. Nah, ayo tuh lah. Ece teh kayak mawa emosi gede, rek matas nu gede, ame bisa nyambung gitu ya. Kudu poe Ece teh. Sugan ya. Oh, mau jadi bareng lagi. Dasar ini ngelakeun. Aduh, aya si Aman itu. Makan ieu mah. Tapi bae geus beurang. Teh. Rek ka mana? Rek kuliah, rek menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Emang si ilmu boga salah naon? Make jeung rek dituntut segala. Tuh nya urang ge bakal riweuh. Kieu tah Mang, maksud Neng teh rek kuliah, rek menimba ilmu. Oh, rek menimba ilmu. Tah gini ngertiin, tumben. Jadi si ilmu teh meureun ayana dina jero sumurnya. Mantap arek ditimba. Goblok aing mah. Masya Allah Anjay. Rolling action pakai jeda. Nah, hari main tengah warok wah dititah pangajaibkeun panto teh. Rolling action. Leha hari main tengah warok wah dititah pangajaibkeun calak. Pangajaibkeun pakaian. Oh, teganya. Naon atuh maneh teh nya? Jatuhna jauh. Tuh eta. Action. Ayo mana ditinggal sini. Budak jemput. Naon? Nyaho atuh. Kira-kira isian ngomong. Banyak di actionan. Nyaho atuh emang situasi mah. Eta kan tetangga gopar dinya. Biasa. Budak Kang Junet.